Sorangan tah miceuna sampah ka dieu tah, kanyahoan. Ayeuna kanyahoan ku aing. Tah, diintip-intip. Nah, miceunaan sampah we kalebak, teu meunang. Ngaruksak eta teh. Tah. Nguseup mana usupna? Eueuh usupna ge ka dieu teh tas miceun sampah ku aing kanyahoan ayeuna mah tah. Tah sok miceunaan we sampah ka lebak eta teh nyawa-nyawa yang ngintip ongkot tuh. diintip ku aing mah ayeuna. Saeutik boh loba oge ngaran-ngaran miceun kalebak, miceun sampah sembarangan. Ayeuna mah didenda 500 juta. Harap gede-gede tuh. Amihna efek jerak ka masyarakat anu ngabuang sampah miceun sembarangan. Toh karek kumaha tah ayeuna kanyahoan. Nu sok miceunan sampah kalebak teh tuh kabelah ditu kabelah girang leuheung enak kosong ka ditu. Oh. Itu di karang itu di picot. Kanyahoan pan unggal bagian ge sok diteang. Di canak tah kanyahoan aya namanya tukang miceun sampah kalebak teh ieu. Tah jurigna ieu. Kanyahoan. Hayo ya. Kon ulah deui miceun sampah kalebaknya. Ku urang sabaraha bae ditarik sampah mah. Yo sok. Ya siap hampura yo sami-sami.